Nampi rebu nuhun laksa ketika binggahan nampi nuhun gening aya apresiasi ti dunungan nya kalayan menta supaya leuwih iatna leuwih ronjatna werek ieu layang pangajian teh sangkan jadi ditincakan anjeun kabeh dina mangsa nyorang ka hareupna leuwih hade dina digawe dibala hartina duk hulu bet nyawa pikeun nagara jeung bangsa ulah ukur tina carita tapi kudu bari jeung prak-prakanana destokeun ngaran tangtosna margi da urang teh salaku ais pangampi salaku pajabat di negara goreng patut kasebutna lamun urang goreng dina digawe era ku gaji era ku pangkat kadamah lamun goreng digawe beperieun goreng patut meureun surup ka patutna urang teh bener margi punten Gusti bade ngiring jabung tumalapu naon sieun lamun mudah geunaan kawajiban di negara sasat urang teh salaku babuna rahayat salaku bujangna rahayat anu memang ti isuk jedur nepi ka sore jeder urang teh kudu ngaluangkeun waktu anu sagede-gedena pikeun nagara jeung bangsa sabab lamun ngukur ngeunaan hakikatna wireh rahayat teh dunungan urang kumaha dunungan urang sok emut ku akang dina mangsa urang jadi tangtu datang ka rahayat menta sora menta dukungan menta restu jeung sajabana ngandung harti eta teh dunungan urang bos besar numutkeun kamandang ngeunaan konstitusi atawa aturan di negara eta mah prosedurna mah kitu tapi praktekna beda deui tah ulah kitu urang tetep rang genep dina lebah dinya mah urang kudu temong yen urang teh salaku bujangna nya Gustinya bener tuh dunungan piraku uninga aya salira akang teu lain aing masalah kitu mengarti kaula we tapi dina prak-prakan mah kumaha urang we da geuning buktina mana naon teh buktina mah tetep we urang beunghar rahayat mah biasa-biasa wae tah eta teh salah teh boga pamadegan saperti kitu teh da lamun teh ngudag kana lebadinya urang teh sasat kudu mikir jeung cepat tanggap dina mangsa rahayat butuh proaktif nyaeta kawijakan keadilan anu sasatna teh nguntungkeun keur bararea margi teh sakedik rahayat anu kadang-kadang ngamarudah kulantaran janji ti pejabat anu teu barukti teu nyata gulanya teu sakedik rahayat anu antipati kulantaran loba carita anu sulaya tina para pejabat anu ngabalukarkeun ieu teh kana pangwangunan mandeg ekonomi ruksak awut-awutan jeung sajabana jauh we jeung visi jeung misi kaituna nya Gustinya bener tangtosna oge ongkoh deui ngukur kana lebah urang salaku ais pangampi lamun mudag ngeunaan kenyataan dibandingkeun jeung para pajuang baheula urang teh satai kukuhna lagi biheu nah tingali dina mangsa para pajuang dina nyokot hak kamardikaan tina leungeun jajahan teu syirikna maranehna teh ararangkat ka Medan Danalaga init ka Medan Jurit lumampah ka Medan Danalaga hari balik tinggal ngaran tega ninggalkeun pilemburan
tega ninggalkeun anak jeung pamajikan Belaan paeh poso. dibelaan paeh poso paribasana Nya. bari alat sederhana tapi buah tina perjuangan teh ngawujud alam anu merdeka. Beres. Tak iya lamun dibandingkeun jeung urang teh nya satai kukueunana. Aranjeuna mah nepi ka dibelek paribasana bedeungna. Belaan. Dibelaan ruksak awakna teu saeutik ngancur. Tak urang mah ukur dipenta teh kesang jeung tanaga. Eta urang. Asa piraku lamun dina lebah dinya mah urang goreng dina digawe. Gitu. Sabab ayeuna aduh luar biasa. Begini. Masyarakat teh tong bujeng hingga masyarakat pakotaan pakampungan tukang beca oge geus ngomongkeun politik. Geus pakalinter ayeuna mah tuh. Rek teu kitu kumaha atuh da? Cobi. Media nyampak, media sosial, media informasi citak mapuguh ti baheula ayeuna media anu anyar. Nah, dunia maya. Media sosial, dunia maya jeung sajabana. Da ayeuna mah lamun ngudag ngeunaan kenyataan sabab di negara teh tiap jelema geus boga HP. Kadang-kadang anu boga HP teh lain hiji tapi dua. Kadang-kadang anu bangor mah tilu jeung neuneun keur salingkuhan. Eta pembaturan. Nya. Ngan dina alam maju kieu HP teh bisa manfaat, HP oge bisa jadi madorot. Ari manfaatna HP meureun bisa urang muka akses informasi Neangan jaringan. dibawa positif jeung mawa jaringan itu ieuna. Beres. Tapi dina gorengna kadang-kadang mawa kamadorotan hirup. Di antarana teh saeutik dina HP Cobi. loba ngaksesnya eta situs-situs. Di antarana situs porno, Beres. situs slot, Perjudian. situs judi online Beres. nya kitu eta teh pan madorotna teh seueur pisan nya jeung teu bisa ku urang difilter anu ngabalukarkeun kadang-kadang runtag akhlakna boh budak ngora boh kolot ku ngaliwatan kaglines ku zaman anu teu bisa ngamangpaatkeun ku ayana eta media ya kitu. Teknologi bulan akhir. Tah nu matak balik di ngeunaan kecap tadi kaula yen rahayat ayeuna mah geus ngomongkeun ngeunaan politik rek teu ngomong kumaha da dina YouTube, dina sosial, dina Facebook, dina TikTok jeung sajabana Aya sarana. nyarampak. Nya. Aya Tah tangtosna oge kritis pisan. Sareng biwir netizen bangsa urang teh geuning. Oh curugna teh lebih hebat tibatan sumut ayeuna. Nya ayeuna mah barang. aya hiji we kasus pemarsaan anu komena ribuan bari jeung ngedekenkeun Jogo-jogo we. nya ya Nya. kitu. Jadi ayeuna mah pernyataanana maha benar netizen dengan curugnya. Bener. Ya tak. Sabab geuning caritaana teh teu bisa difilter jeung teu bisa disaring kumaha karek hatena. Komo anu aya patula patalina jeung urang salaku ais pangampi anu cicing di tengah-tengah masyarakat tangtu kritik jeung saran mah dararatan. Nu ngadedetkeun urang wae aya, nu muji urang wae aya. Ngajongklokeun we aya. Ngan tangtosna oge urang saling filter, urang saling elingan dina laku lampah pagawean sapopoena. Nya. Saling geui. Alus maneh boga pikiran timbalan tapi punten Gusti Abi bilis loba ting carita loba teuing teh Beli kalangkungan. diantep teh kagak ngecebrak da dunungan teu nyarek atuh Nya. Teu dihulang ku dunungan atuh. diantep teh kagak bebas ulah kitu sia kitu di mana Payuneun saha ye? untungna teh lanceuk boga raja teh Nya. Kulna teh dulur. dalam mun teh mah lain lanceuk mah cilaka
nya matak manawa. tapi dah hatena mah hade ngeunaan negara jeung bangsa mah Nya, bersaja. jang kemajuan mah Leres. bagur jajar bagur nama jeung bos Iwan RPM Eta teh. nya jeung Aeja RPM merukana nya liwatna nya kaduna jeung tangkalna dibere aing oh merukana can Bapak Hajat Bapak Adi Subar Sabarno Oh. sareng Ibu Diana merukana Doh. jajar bageurna kitu lain naon sia teh Papa kulanya. kitu Leres. ya yi timbala Pak Senopati abdi kulan maksud tujuan akan ngondang diri anjeun ka dieu teh anu aya patula patali jeung diri serangan nyi ya naon geran naon Kakang Prabu nah ai salira Doh. Cobi. weduk aya di ratu gagah aya di mena mangga saha istrina anu bakal nampi wanoja mana anu bakal nolak kana kapal salira wenang salira mah gagah ganteng ongko Keren ong. ganteng-ganteng nama seperti Aad Didu Oh. nya ngan kari jangotna we kurang panjang Eta. Hmm. Kantor ngurus jangot aja. beunghar aya Cana teh awewe teh parantos ngantai ngantosan salira kaputusan palai garwaan teh bener imalan Gusti Barukan ya bagja kula ngedengen nanti ibalan bau matak sugem. saha ka urang mana naha bade ka urang Buni Ayu teu hayang aing naha ka urang Tambak Mekar teu hayang Jelas cagak. ka urang Ciater mung ka urang Curug Reneng alim Curug Agung teu hayang ka urang Palasari teu hayang Di saat sugan. ka urang Cagak mung Aduh. eta ka urang Cisaat teu hayang Jabong mung Orang si Jame. Kumpai mung Tanjung Wangi mung Kaulang rempah. urang Kasomalang mung sia apa ada radio oh atuh dah ngaprak wing mah Tukang kulit. nya di Subang mah geus jadi wong Subang wing Sejalan ke cai atuh mah. sok da mau apa jalan ka Subang mah Ayah. moal lingung jalan nah apa make map aing anak teh Nya. itu marugana oge jadi kapurang mana salira teh kula ya kula lain ka urang dieu lain ka urang negara urang tapi ka mana ka urang luar negara rai ka urang luar negara bener gelis pisan Cantik. ngan hanjakalna Oh. Cobi. hanjakana naon ieu awewe aya hanjakana naon pegek lain Irungna nyungsang. wah maot meureun nya prabu maot atuh hanjakana naon hanjakana ieu awewe geus boga salaki Ridho. geus boga salaki bener oh No. karah teh ieu awewe teh adu boga salaki menang ti maneh Cobi. sangkan bisa ngaluangkeun nyata eusi hate kultur tak ngubaran hate kaula cika impleng ku maneh di Pati lan Senopati Gampang kuncinya. wejar menang lara den atinira pasange ati ini jadi solendra salin pawarna salin pawarna kalawan
Senopati kala Srengilan, Senopati kala daksa sami, bingung nu temangih tungtung susah manah nu daya sudana, ngenaan kasauran Sang Nalendra. Jadi lah kumaha ieu? Ngeunaan kapalai raja urang kumaha? Eta aka kumaha adi heula. Di aji heula. Cekuring tapi nanya, ya. Cekuring mah kurang satuju Kak. Oh, yang kirang cocok lah. Kurang satuju teh kumaha? Nya atuh masalah kawinna mah sim kuring mah satuju saja sah saja. Bebas Atau puguh mah suka. da karunya dunungan teh keur simpet teh sok nyonya obonteng paur nya. Keur naon atuh? Di kamar teh hand body rhythm. Laker marukana. Ya. Tapi dina perkara ieu awewe nepi ka hayangna, ya. Nah, make jeung hayang boga pamajikan ka awewe anu ridu. Ridu kumaha? Ridu boga salaki. Anu geus boga kahukuman ku salaki. Terus dibicara. Kitu kumaha? Kurang pantes ka. Ieu bakal ngalunturkeun wibawa kumara salaku raja. Bakal ngalagrageun. Rek teu kitu kumaha sok pantes teu hiji raja bage mika hayang ka hiji lalaal ieu awewen boga salaki. Ya. Hukum nasional geus eueuh anu bisa menerkeun ka hiji, hukum internasional ge sarua. Kanteuna. Sedengkeun eta Arjuna teh pejabat di negara Amarta. Bayangkeun ku akang lamun eta Arjuna heug teu narima raja urang keukeuh, ya. Ieu lain urusan pribadi kaituna pakamawa urusan negara. Sedengkeun di negara Amarta urang teh lain leutik burih Kang, ya. Di negara Amarta teh rekep kaya gege pertahananana. Sakitu tohagaan. Da naon? Ih, make jeung naon? Ya. Pandawa teh marukana kakasihing dewa kena lara ora kena pati bisa dialara nah hese dialapatina naon margina sabab kakasih dewa Ya. Dipikanyaan ku dewa atuh marukana. baladna dewa Pandawa teh Mitra ya. na. Para besti Yo. habaibna habaib teh nya yang terkasih yang tersayang maksudna teh ya. Sok bayangkeun ku akang nama tak naon atuh hayang anu geulis mah mung ka urang dunya atuh matak naon ka urang sawarga. Oh nya kitu Kak. Ulah nepi ka urang pecah belah ngeunaan ieu kejadian bisi kaituna ka nagara jeung ka bangsa. Bari jeung gara-gara awewe sok gabayangkeun ku akang. Ya. Tong jauh-jauh seperti akang boga pamajikan ku kuring dipenta rek mikeun moal. Ya. Eta. Rek ridho moal. Nya moal tuh geuning. Sia pamajikan sia Tah. dipenta ku aing ridho moal. Ah ridho wae abi mah. Nah, da pasti wae unggal pe oge. Sia mah pribadi eta mah moal teh. Pasti jeung hambur karena duitna. Jajan wae. Loba shopping. Ya. Kahartos teu kahar di heula tah nu matak teh ge. Aduh sok sia omongkeun ku maneh, nya eta tuasa. Sok we akang anu ngomongna. Tih, timalan pula. Maka ka ngecebrek duaan, cik meta ka mana kaula. Karena cewis. Omongkeun wae. Omongkeun we. Da ieu mah jang nagara ongko anu aya patul-patalina urang selaku pejabat di negara. Benernya, nya teh kira kitu. Ngingetan ka pamimpin. Ya. Ulah saban kawin wae, ulah dumeh pejabat, ulah dumeh boga pangkat harta, Beres. ulah sakarep injun. Ya. Udah semenang. Ya. Omongkeun wae, sok wakilan ku akang. Sae mah. Yo. Raka. Naon nyi? Sarebu ulah janten bendu salaksa ulah jadi murka ulah jadi rengating penggali sarira. Di luhur sausa pramutihanap saya basdapa punten manawi bahan katampi. Cik kumaha cik balaka cing hayang nyaho bejer beas dari anjir. Hah? Di bala. Transparan.
dina leresan dieu kaula asana teh kirang merenah dina hate budak ngeunaan kapal salira maneh teh satuju kula kawin punten sanes perkara nikahna angin ieu mah perkara dina istri anu di kapal ku salira naon sababna margi milik kana pancakaki mapai kana riwayat anu tangtung jadi istri teh paratos kagungan caroge hartosna teh ieu lal awewe teh geus dipicangcang ku hiji lalaki dipihukum ku hiji lalaki turta awon disebatna lamun urang punta penta ka hiji wanoja anu ieu wanoja teh geus boga salaki leuheung keneh sifatna atawa statusna randa leuheung keneh lamun sifatna parawan ngan ieu balukarna pilih kaituna ramat kamale mamanfaat temais temelem rahayat anu jadi korban naon margina upami salira kekepedekeuh mikapalai ka hiji istri anu kawan salaki utamina ka Arjuna teh pejabat di negara tangtuna ge moal bakal dipasrahkeun ku eta Arjuna yakin lamun dicokot eta garwana bakal nimbulkeun papasean antawis pribadi jeung antawis pejabat setiap pejabat anu ngayakeun tindakan yakin bakal ramat kamalena nyokot ka nagara jeung ka bangsa bangsat goblok mapatahan ka aing tersangka aing goblok patih leutik burik patih teh pehul goblok sia nyaram ka aing dume aing nikahayang hiji istri anu boga salaki naon maksud sia hak sia naon ari geus kieu tah horeamna teh aing powerna teh bangsat sia leutik burik naha kamanang aing naha kamanang sia aing jelema anu tunat tina ilmu nah sia-sieun gimir kurang negara amarta leutik burik sebangsa pengacut goblok sia teu ngarasakeun kumaha aing dina hate ngagalura dina dada ka cinta ka beberat aing ka Dewi Subadra jeung Sri Kandi nyantel naon boa jeung sia ge sarua sapemikiran Sarapati boa sia rek ngahulang jawab siap ya jual malapar we masih satuju kana kayang aing tangto satuju pisan abdi mah satuju atuh Aisyah ya naon apa ngobrol jeung sia aing teh seuk nagara ojek hukum oge hade kene jempet di batal bomong pipasieun tibatan cek sok ieu mah ibadah goblok semua Padi abdi kula kumaha ka manang maneh weduk aya di ratu gagah aya di Minang gining aya di pamimpin salira bade mana-mana oge bade hiji bade dua bade tilu bade sabeuseun oge mangga ngadukung 100% ular berkepala dua sia luar leor ki menegante da mu ai ditonjok kitu mah hoream teuing gelo sia tanya tuh si Senopati tanya ku siapa teh sieun sia ku negara Amarta negara Amarta bangsa manusia bener manusia mah mulia tapi sakti bangsa jin bener pisan maneh Sarapati tangtos iya dong manusia mah hiji bandinganana ge
hiji manusia dirampok ku 100 jin Dua. keur mah hiji jin bandingin 1 hiji jelema teh hiji jin teh sakti Ya. komo dibanding ayeuna 100 jelema hiji jelema 100 jin Dua. 100. pokoknya mah Gusti lah tenang ku abdi dirojong nengok ku sia ieu mah kemanang sia kemanang goblok sia kemanang na pehul kemanang na leutik buri Pengecut. Saya. Tong sok itu urang teh Ya. ulang kena hayang dunungan gandeng goblok gede hati di pijan kusia aing sarwana we sia mah kitu Senopati abdi kula naha maneh kira-kira anak kumaha pikeun kula hayang kawin jeung Subadra Sikandi syarat jeung katangtuan ai cara jeung katangtuan mah daya deui Gusti dari dipenta muamikeun lamun di gantian ku harta ada itu geus sarua beungar Sami sugihna. kumaha turang paling ku kaula ganeng Ya. ganeng ieu meutik buri mah Pau. cicing we anu kecing mah ganeng sapi sia Ya. penjila sia ieu mah punten Gusti ieu mah tadina kanyaah efek teh kaol teh poek geuning ieu teh maksud maneh salaresna mah hate mah kaula ngawidian Ya, ngaluyuan. ngawidian kumaha ih kaula mah bunga-bunga amal wata suta lamun salami kapal hiji wanoja Dua. lain urusan ngeunaan boga salaki tapi bunga nanti nyata saudara pada saya birahi dia diri kanyaah dina dada yakin kalau bakal ngiring pinga dina bangsa saudara mika palai ka hiji wanoja hangan boga salaki bios kaula paling ku kaula Yo. dipaling ku maneh ya etang-etang nebus kasaan kaula cumarita ka Manakarang sanggup Aya ku beres. tah kitu kahayang aing meureun moal utah aing amek teh siapun tah kitu atuh tong leutik buri urang teh Ulah jadi pengecut. dibotakan si woi dengan sia salah jadi kieu aing Heureun nempo aing ambekna aing kareuwas itu ratu jantung keur mah aing teh dengar kalungeun ongkok nya Keur macam jadi sanggup kaula bener ya sabaraha lila maneh pikeun maling nyungkeun waktu sasaminggu bener ya syarat jeung katangtuan aing rek pikeun ka maneh siap Senopati abdi kuat ngilu sia abdi ngiring heuh siap mangga duaan ngilu ini pikeun nyokot eta Subadra Sikandi sae mah kedah iraha kaula miang ayeuna ulah deui saketokeun bawa pasukan secukupna read kinya. sika pedang tamsi garabini Chandra sapana libu pakarang ulah tinggal siap mah para gawe barang ayeuna siap an omat ulah mundak-mundak nu bieu mah gandeng siap geus nyaho tabeat maneh mah kitu aing nyaho Ribu sorangan. dunungan canpok ngomong oge geus ngarep sia teh teuing sia eta mah nepi ka kitu hes Dua. naon crot tuh desida mah kemana wae sia teh tong sok gararaneng kabehanana Aduh. matak naon dangukeun dunungan Kena dunung. regepkeun tong wake ngecebrek wae kumis bergoyang tedai cicing unga ngomong nyoy turun naik kumisna Kumisna menari sia teh. tong amak deui atuh Kumaha darah teh tinggi. wish aing sama aya pikir sang naon Gusti hash apaan aing ngetrot natak naon atuh lain diingseukeun geus aya naon ieu teh Gusti mangga geura saurkeun ieu Purwati haturanan linggih ka dieu
wire kaula teh kapancen gawe ku Sang Nalendra Prabu Kalabatra. Nalendra dunungan urang salarea teh aya kapalan. Walai naon? Yang kahoy-hoy na. Ganas rongeng atawa kadu. Balai kadu punya. Gimana kadu? Ana kontak we ka Bos Iwan RPM. Atur ngolik we kadinya. Jeung Aeja nya lain eta. Tapi dungan urang salarea teh palai nikah ka hiji istri. Garwaan ya panyier. Yo! Asti abdi bade ngiring hiburan upami kitu. Anjing dilakban biwer teh ku aing sia. Super blue punya. Meni alhamdulillah aya panggungan keur abdi. Oh, aya job. Ampun, building nanggap sia beuna ge. Bulan cengek si kaing cebrek wae mah. Beres cengek doma punya. Kitu tah. Ka istri mana urang luar negara ngan ieu teh rada piomungeun caritana. Maksudna sabab ieu awewe teh geus boga salaki. Ulu Geuning eta. kagungan caroge ya. Atuh meureun Kumaha piomungeun ka ituna heuh nya tah kitu. mata krun. Ngan ieu kecap teh geus jadi gawe ke diri kaula sorangan. Sabab kaula yakin bakal nyumponan non rupaha kapalai Nalendra. Kitu Gusti ya. Kumaha dibeli ka salakina atawa kumaha? Cobi Nya dibeli moal mungkin. Sabab ieu teh salakina teh sarua jeung urang. Jeung kaula. Naon? Pajabat negara. Waduh, ais pangampi. boga jabatan sarua ya. Saha? Yo. Dewi Srikandi jeung Dewi Subadra. Eta Dua. Edan hayang dunungan kawin hayang sakali dua. hayang doma. Woh, atuh lamun kitu dunungan kuat. Kudu dahar obat kuat sampal kuat. Kane ngajing si teh. Si ada tambahan wae tuh. Jempe si ana. Dibayar sabaraha si kadung si eta. Eta Heeh. ngomong na ka Wirahmat. Dasar na gedongdang si teh. Pokona maneh ngilu salarea ngan initna bari ngedemit lumampana bari nyeruman sabab kaula yakin bakal ngayakeun tindakan mau kata putri. Rek Oh surang. bade mau wae ya. Rek surang. Aduh atuh kitu mah. Yo. Sugan teh muarek mau ka awewe. Dia mau ceceremut. Paur aya malana we. Pasti atuh. Hes, cerot. Tah, atuh petak naon saya teh gawekeun ku mani. Geus Kitu dah. Siap bos kumaha ngiringan bae kaula. Sapaneja salira moal burung dilaksanakeun. Kitu nya tah. Kaula rek init serang kipat Ki Senopati. Bisi kaula kacanir bagus. Bisi kaula dina mangsa lumampahna aya siku silunglung gelagah kencana mau ngamuk gajah mata. Bisi kaula menta pitung dianyang kabeuh menta bungkelekan sadaya. Siap bos, laksanakan. Ayo pada di ayeuna kene sedia payung sebelum hujan. Pakarang ulah tinggalin. Si kepedang tamsir garabini Chandra sapana limpung pakarang ulah tinggalin. Siap mangga, ayo pada